Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 23 Juli. Dina surat anu enggal nyaeta surat Asy-Syu'ara hartosna para penyair atanapi para pujangga waktu sarita. Ieu surat 227 ayat dilungsurkeun di kota Mekah saat teu acan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ka Madinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani Allah teh gaduh sifat anu maha rahman tegasna maha welas. Anu maparin rizki ka sadaya umat nu aya di muka bumi. Ar-Rahimi sareng Allah nu mamasihan kanikmatan nu mapasihan rizki ka umat muslim wal muslimat di akhirat pakot. Saterasna Tosin mim angin Allah nu uninga kana maknana tosin mim margi ieu kalebet ayat mutasabihat kecuali Allah nu uninga kana ieu maknana. Saterasna tilka ari itu ayatun ayat anu dikawitan ku tosimim eta teh alkitabi tegesna kitab Al-Qur'an mubini anu maparin penjelasan aturan kanggo kahirupan urang di dunia. Saterasna la'allaka boa-boa atau hampir-hampir bakhiu ngabinasakeun nafsaka ka anjeun Muhammad. Ngabinasakeun kumaha saking sayangna Kangjeng Nabi Muhammad ka umatna sehingga Kangjeng Rasul hampir dibinasakeun geus dibaledogan terus dicaci maki terus bade dicilakakeun terus dihina terus disebut tukang sihir jeung sabjabana. Ala karena yakunu bukti mukminina jelema-jelema anu doraka anu kafir teu iman teu percaya kana kebenaran. Saterasna innasya upami Allah ngersakeun nunazzil tangtuna Allah nurunkeun alaihim ka itu jama-jama kafir minas samai ti luhur langit ayatan kana mukjizat atawa keagungan Allah fadolat mangka senantiasa selalu anakuhum tertunduk tertimpa terbelenggu laha ka itu jama-jama khodiin sehingga manehna tunduk patuh kana aturan. Tapi Allah mah teu ngersakeun kitu. Allah mah parin kabebasan, Allah mah parin karana rasa ikhlas. Jadi tiap-tiap jelema ge gaduh kabebasan milih agama masing-masing, keikhlasan milih kebenaran anu kumanehna diyakini benar. Tapi sadayana oge tos aya tungtunanana dina kitabullah tegasna kitab Al-Qur'an. Saterasna wa ma yatihim jeung teu didatangkeun him ka itu jalma-jalma min zikri tina peringatan minar rahmani ti Allah anu maha rahman muhdatsin kanu anyar. Jadi tingawitan kitab Jabur, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Injil sareng Al-Qur'an tungtunanana atawa ajaranana eta teh sami ngan dilengkapi terakhir ku Quran disampurnakeun tapi sami eta teh mubasyiron wa nadiron sadayana peringatan sareng pemberi kebahagiaan dunia akhirat. Ila kajaba kecuali teu aya sanes kanu bukti anhu kana eta ayat-ayat Allah anu tos diturunkeun mu'ridina maranehanana selalu berpaling tina kebenaran. Saterasna faqad kazzabu mangkanya tak sanyana itu jama-jama kazzabu geus ngabohongkeun atawa teu percaya
Fasayatihim maka engke bakal dipasihkeun ka maranehanana di yaumil akhirat ambau tina berita sebenarna makanu naon perkara kanu anu bukti bihi ku itu jama-jama yastahziuna sok diolok-olokeun sok dicemoohkeun atawa dilecehkeun engke mah berita eta teh bakal dibukakeun sabenerna yen berita teh eta teh betul-betul ti Allah yen tungtunan teh betul-betul ti Allah engke mah dibukakeun anu kumanehanana yastahziuna sok diperolok-olokan atawa dicemoohkeun kebenaran mah bakal dibuka engke di hari akhirat atawa di hari kiamat. Jadi urang kudu percanten yen eta teh kebenaran ti Allah eta teh sadayana oge nu dilungsurkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad kalangkungan malaikat Jibril eta teh kebenaran. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.